Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu dongeng enteng pangbeberamana. Disebat kaum dangu mangga rupinanya sobat pemirsa sadaya mangga bagi ingin ngabadungan gambar gitu kegawitan pisan muka Mang Jaya ayeuna mitebean muka para mitra taktos tiasa kaya katinggal para mitra Mang Jaya. Alhamdulillah para mitra atuh Mang Jaya saking geus kakolotanana nya yuswa lakum 380 para mitra. Alhamdulillah Mang Jaya masih kira tiasa ningali kondisi ayeuna kamajengan zaman ayeuna anu mah teknologi makin majeng bae. Mangga mugi-mugi teknologi ieu tiasa atuh ningkatkeun ajen darajat urang minangka manusia anu hirup di alam dunya. Amin ya rabbal alamin. Dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kilik Sadicak bagian ka 44 urang lajeng deui mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Dupi kembang ieu muncang naon cenah rindui. Kembang muncang teh namina rindui para mitra. Kembang muncang. Aduh, ingat baheula keur leutik sok mulung muncang we. Mulung muncang ya para mitra. Mulung muncang kapalang ge digogo ku anjing gede numang lembe cenah wargi. Lembe boga anjing aduh. Aduh, mangga atuh para mitra sadaya. Aduh, ieu mah eureui para mitra. Namina ge eureui. Mangga para mitra dongeng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karangan Kilik Sad bagian ke-44 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu mangga urang teraskeun deui dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung karya Kileksa. Kumaha terasna ieu dongeng mangga urang lajengkeun sareng wilujeng ngadangukeun ka para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Salajengna Mang Haris cumarios para mitra. Sumangga ku sim kuring bade didongengkeun heula nu janten marga lantaranana. Tah saupami hal ieu parantos kauninga ku Mang Itok tangtos bakal gampil ka hartosna. Nanging sateu acana sim kuring teu hilap ngahaturkeun nuhun kana kasayan manah Mang Itok nu parantos kersa masihan kalongaran kaji sim kuring kanggo cumarios. Dupi nu bade didugikeun kieu Mang Itok. Cek Mang Haris bari darak-dak nyaritakeun sakabeh nu tumiba ka lemur Cikarancang. Malah sakabeh pengalaman Aki Soma di nagara siluman buta ge dicaritakeun ka Mang Itok. Mang Haris dina nyaritana estu meninorolang, taya nu ngaranegna, unggal kecab tatag matak gampang kahartina kudu ngadengekeun. Malah sakapeung mah dibarengan ku pepeta segala rupa. Sanggeus beres nyaritakeun anu geus kajadian, tuluy dituluykeun ku nyarita kieu. Dah sakitu nu janten marga lantaranana Mang Itok. Atuh salajengna pangna jisim kuring dongkap ka ieu tempat teh teu aya sanes. Bade nyuhunkeun senjata pitulung. Pamugi Mang Itok luntur galih kersa masihan sakecelak harepan ka urang Cikarancang anu nuju Tunggara. Margi ku dongkapna sim kuring ka dieu teh. Ku bakating abot ka percantenan ka salira Mang Itok. Sajabi ti kitu sadayana urang lemur Cikarancang teu kinten nganti-ngantina kana katresnaan manah salira Mang Itok. Dah kitu pamaksadan sim kuring teh pangna dongkap nepangan Mang Itok teh mugi janten uninga we cek Mang Haris bari neuteup ka Mang Itok. Paneteupna pinuh ku rupa-rupa harepan ti Mang Itok. Tapi nu dititeupna harita teh kala ngahuleng bari ngusapan janggotna. Panon molotot nempo nu jauh siga teu malire kanu deukeut. Sajongjongan mangahuleng jeung malaweung bangun nu jararauh paninengan. Sakur anu nyaksian taya nu wani ngaganggu ka Mang Itok, malah si kulup ge harita ngadadak jempe teu waniun ngilu ngarewong, teu kawas biasana. Sanggeus rada lila kakara Mang Itok nyarita. Mang Haris, sakabeh caritaan Mang Haris ku kuring kaharti. Kaharti pisan Mang Haris. Malah pamaksudan Mang Haris oge ku kuring geus kaharti. Tapi samemeh kuring ngajawab bisa henteu nulungan, kuring rek tumanya heula ka Mang Haris.
sangkan kuring teu ragu-ragu dina nyokot kaputusan. Ari sabab perkara cucuk lanak bodas kacida gede hartina pikeun kuring. Jadi pikeun mutuskeunana kuring kudu asak pisan mikir. Tah, kulantaran kitu cik jawab heula pertanyaan kuring. Ari Basuri ninggalkeun lemurna ti mimiti iraha. Nah kungsi datang deui atawa henteu? Tah sakitu bae heula. Cek Mang Itok bari neuteup ka Mang Haris nu keur meneko ngabandungan caritaan Mang Itok. Barang ditanya kitu gancang Mang Haris ngajawab menigiat pisan. Mangga kusim kuring bade diwaler. Basuri teh teu ayana di Cikarancang teh dikawit dikantunkeun maot ku istrina sun. Tah tidanget harita dugi ka ayeuna teh teu kantos mulih deui ka Cikarancang. Sakitu sakaterang sim kuring mah. Cek Mang Haris ngajawabna estu sanyana. Da puguh memang kitu kaayaanana. Ari Mang Itok pok nyarita deui. Jadi kitunya. Syukur atuh ari Mang Haris aya kitu mah. Taina jawab pertanyaan kuring, kira-kirana ka mana initna Basuri? Naha manehna teh boga dulur atawa henteu? Mun boga dulur anu di mana? Ieu perlu katerangan pikeun kuring Mang Haris. Lain kuring talete lain, ngan kuring mah bisi jeung bisi rempan ku sugan. Cek Mang Itok nanya deui, "Aduh, hapunten sun Mang Itok. Dina leresan ieu mah sim kuring teh teu tiasa nerangkeun. Margi bujeng-bujeng terang tujuanna anak atuh. Dalah angkatna ge teh anu terangeun, dupi perkawis saderekna numutkeun wartos maparantos sadayana kitu tah Mang Itok." Mang Itok kahuleng sakeudeung, teu lila manehna ngajawab. "Heug teu naon ari teh nyaho mah. Moal maksa kuring ge." Tapi pertanyaan kuring can bea. Masih aya keneh hiji deui. Tadi Mang Haris nyebutkeun yen Basuri teh inditna ka nagara Siluman Buta Hejo dibarengan ku hiji aki-aki. Tah, eta aki-aki teh urang mana cenah? Cik hayang nyaho sugan Mang Haris ngadenge bejana. Perkawis eta ge sim kuring teu terang sun nanging upami numutkeun katerangan ti Aki Somad mah. Tempat pamujaanna teh di puncak hiji gunung nu kasebat Gunung Susuru. Janten tangtos we bumina aki-aki nu nyarengan Basuri teh moal tebih ti Gunung Susuru sun. Margi apaan eta teh aki-aki minangka kuncen Gunung Susuru. Kitu numutkeun pangimut sim kuring. Nanging duka laras henteu nama. Bisa jadi kitu ge Mang Haris. Lantaran memang bener ari hiji kuncen mah moal jauh di tempat pamujaanana. Malah ari ngaranna mah kuring geus nyaho ka eta aki-aki teh. Nyaeta nu katelah aki giri. Ngan anu can nyaho kuring teh imahna. Tapi lamun geus aya katerangan kitu mah tangtu moal hese beleke neangan imahna. Sarta kuring boga niat dina hiji waktu pasti bakal ngajorag ka imah aki giri. Tanya kuring rek nerangkeun pasoalan cucuk lanak bodas. Kuring kacida ngarasa hanyeluna ku ayana kalakuan Basuri. Nu matak ngaributkeun ka sararea. Malah matak sangsara jeung matak nyeri ka sararea. Ku ayana kajadian kitu di lemur Cikarancang eta ngarupakeun hiji cara pikeun ngalumpuhkeun kuring. Lantaran ieu teh masih keneh aya terusna tina pertarungan antara kuring jeung Basuri. Ngan ieu mah ku jalan nu leuwih lantip. Naon sababna kuring nyarita kitu? Ari sababna kieu geura ieu, ku kuring rek diterangkeun sakalian ngarah Mang Haris ngarti. Cucuk lanak bodas teh sahiji kakuatan atau alat pikeun ngalawan Siluman Buta Hejo. Tah, hal ieu teh ku si Raja Siluman Buta geus kanyahoan. Matak manehna nyieun hiji reka perdaya ku jalan ngaganggu katengtreman urang lemur Cikarancang. Nu bisa cager lamun diubaran atau ditumbal ku cucuk lanak bodas nu aya di diri kuring. Tah, ku jalaran kitu, lamun kuring masrahkeun eta barang ka Mang Haris, geus tangtu satengahing tina kakuatan kuring geus musnah. Jadi geus kajadian kitu tinangtu kuring bakal eleh ku Basuri atawa ku Siluman Raja Buta. Saencana eta barang nepi ka lemur Mang Haris, geus tinangtu geus dirampas manten ku Siluman Buta. Tah nepi ka dieu ka harti henteu? Cek Mang Itok nyaritana eureun heula.
diselang kunanya ka Mang Haris. Ari Mang Haris ngadenge katerangan kitu mending ngahulang. Tapi barang ditanya ku Mang Itok gancang ngajawab, kantenan kartos Mang Itok, kartos pisan. Nanging sakedik oge sim kuring teh tegaduh sangkian. Yen kajadian di Cikarancang teh aya patula patalina sareng Mang Itok. Saupami kitu kajantenan kedah kumaha atuh kanggo ngarengsekeunana. Margi ku sim kuring teh teu kagamarkeun. Teu kasawang pisah kumaha teuing katalang sarana urang Cikarancang upami teu tiasa katurungan. Sedeng hiji-hijina nu janten harapan mung Mang Itok wungkul apaan. Cek Mang Haris bangun honcewang pisan sok sieun teu hasil nu dimaksud. Lantaran usaha Mang Haris kacida dianelkeunana ku sapeungsi lembur Cikarancang. Teu lila pok Mang Itok ngajawab pertanyaan Mang Haris. Mang Haris, kukuring geus kacipta. Teuh, cing lani icai-cai keneh ieu teh. Ya aya Kang sok atuh kadinya teh urang cician deui. Harita keneh bilani terus nyician cai. Meni nyurulung kadengena ge para mitra. Geus kitu mah kerlek Mang Itok ngaleueut. Semu nikmat pisan. Sabada ngaleueut terus nyaritakeun deui neruskeun caritaan tadi. Kukuring geus kacipta kumaha jadina lamun teu buru-buru kaubaran. Geus tinangtu di lembur Cikarancang bakal loba barudak nu teu bogaeun kulit lantaran digarwan ku sorangan teu eureun-eureun. Tah lamun kaayaan sarupa kitu kajadian geus tangtu kuring nu nanggung dosa lantaran ubarna aya di kuring. Kitu ge lamun eta barang teu dipasrahkeun ku kuring. Lamun eta barang nyatana cucuk lanak bodas ku kuring dipasrahkeun ka Mang Haris, geus tangtu bakal jadi korban awak kuring sorangan. Jadi dina masalah ieu keur kuring mah teu aya pameningna, teu aya meningna, estu maju jurang mundur junggrang. Malah cek paribasa sarua jeung boga buah si malakama. Dihakan bakal paeh bapa, teu dihakan bakal paeh indung. Lamun keur digugulung ku kuring bener-bener buah si malakama, teu matak bingung kuring teh. Lantaran indung bapa kuring geus tilar dunya. Tapi nu aya dina leungeun kuring ayeuna cucuk lanak bodas. Lamun dipasrahkeun ka Mang Haris, pasti kuring bakal cilaka. Lamun eta barang teu dipasrahkeun ka Mang Haris, dangtu sapangeus lembur Cikarancang bakal jadi korban. Katelengesan siluman buta hejo. Aduh, bingung kuring teh kieu mah ye. Bingung kuring Mang Haris. Ari sabab kuring ge moal tega nempok ratusan jalma jadi korban. Cik kumaha pamikir Mang Haris, cik kumaha ieu. Cek Mang Itok bari neuteup seukeut ka Mang Haris. Sedeng Mang Haris kalah ngahuleng teu bisa ngajawab. Ari ditanya kitu mah Mang Haris ngahuleng, Mang Itok ge ngahuleng, tungtung namah ting haruleng teu aya nu nyarita. Sajongjongan mah para mitra sadaya. Kaayaan di mah Mang Itok sepi jempling jiga taya jelmaan. Bilani jeung si kulup katut si otong sarua pada ngaharuleng. Teu wani teu aya nu wani mere komentar. Panon ampir sarua nareuteub kana piring anu dieusi beuleum sampe nu tinggal tulangna wungkul. Malah si kulup bakat ku cape ngahulang reup sare ngagelehe dina lahunan bapana. Sanajan ngahulang salila-lila oge Mang Haris tetep teu bisa manggihan pijaba beunuh hade. Teu aya jalana kudu kumaha nyelesaikeun eta perkara. Leuwih lila ngahulang pikiran kalah baluweng sarta otak asa kosong molongpong. Teu puguh nu dipikiran, kaditu cos kadieu cos teu puguh anu dituju. Kaditu salah kadieu salah. Tungtungna pok Mang Haris nyarita ka Mang Itok. Mang Itok, sarebu mugi teu janten bendu, salaksa mugi teu janten duka. Sim kuring rumaos ngaraos poekeun dina mayunan pasualan anu sarupi kieu. Tah ku jalaran kitu sumanga wae sagala rupi nyangakeun ka pangarsa Mang Itok. Saur paripaos bade beureum bade hideung. Kumaha pangarsa Mang Itok? Eta mah nyangakeun kumasaena bae. Kitu numutkeun pangimut sim kuring Mang Itok. Cek Mang Haris bari namprakeun dua leungeun. Kahareupeun Mang Itok minangka sagala pasrah. Atuh pok Mang Itok nyarita.
Oh jadi gitunya gatuh katarima gitu ge ku kuring. Ayeuna kuring rek nerangkeun hiji cara pikeun ngarengsekeun ieu pasualan. Kurantaran barang nu dibutuhkeun ngan aya hiji, sedengkeun nu perlu make aya dua nyata kuring jeung Mang Haris. Sajaba ti kitu kuring kacida hayangna ngilu nulungan ka urang Cikarancang nu keur keuna ku kasusah. Tapi kuring kacida ngabutuhkeun ieu cucuk lanak bodas. Dumasar kana hal eta kuring rek mere hiji kaputusan ka Mang Haris. Yaitu kuring bakal ngilu ancrub pikeun ngabela kaselamatan sapangeus lemur Cikarancang. Cek paribasana tong boro-boro barang atau tenaga adalah nyawa tangtu ku kuring bakal dipasrahkeun. Toh pati jiwa raga kuring ngabela lemur Cikarancang. Tapi samemehna kuring rek nyoba heula ngajalankeun cara nu sejen. Sangkan caina herang laukna beunang. Urang lemur Cikarancang katulungan sarta cucuk lanak bodas tetep aya di kuring ngan tangtu kudu aya heula pangorbanan boh tanaga boh lara. Tapi moal nepi ka pati mah kumaha Mang Haris kira-kira satuju? Cek Mang Itok bari neuteu. Aduh kan tenan satuju sun. Mangga teraskeun cumariosna sun. Mangga nyangakeun kumaha saena. Aduh satuju pisan yun sim kuring mah. Mang Haris ngarasa bunga sanggeus aya keterangan ti Mang Itok yen Mang Itok rek ikut campur terjun hartos nama ancrub kana eta jurang anu memang kudu ditulungan. Sanggeus Mang Itok narik napas panjang, kakara Mang Itok nyarita deui. Kieu rencana kuring teh Mang Haris. Cucuk lanak bodas nu aya di kuring moal bisa dipasrahkeun ayeuna ka Mang Haris. Tapi kuring sanggup mantuan ka Mang Haris pikeun neangan cucuk lanak bodas nu sejen. Mang Haris ku kuring rek dibawa ka nagara lanak pikeun nepungan Ki Juralit si raja lanak. Ngantang tu moal bisa indit ayeuna lantaran sajaba tigeus burit kuringna capek deui. Jadi kapaksa paling baik we bisa isukan. Kitu rencana kuring teh Mang Haris. Cek Mang Itok bari ku siwal ngaluarkeun dompet pako terus nyieun rokok tina daun kawung kolobot. Parenyun udud bangun nikmat pisan. Aduh hatur nuhun sun sakitu ge Mang Itok. Sok sanaos na nampi kasangeman Mang Itok ge. Sim kuring teh teu kinten ngaraos bingahna. Ceuk bari paos bingah amarwata suta. Lir anu kagunturan madu kaurugan menyan putih sun. Mudah-mudahan we segala rupi nu dimaksad teh bakal tiasa enga kalaksanakeun. Nanging kedah kumaha sim kuring salajengna. Cek Mang Haris bari ngusap beungeut jiga nu kakarah hudang sare. Eta meureun bakat ku ngarasa bungah geus meunang kapastian yen Mang Itok sanggup nulungan kana kasusah urang Cikarancang. Jadi ngusap beungeut teh minangka kias pikeun miceun kasumpeg hate nu dibabawa ti imah keneh. Sanggeus Mang Itok ngenyot ududna rada lamat bari niupkeun haseup pok ngajawab. Ari nu kudu dijalankeun ku Mang Haris ayeuna kieu. Supaya Aki Somad teu deudeupeun leuwih hade Mang Haris kudu balik heula ka Cikarancang. Bejakeun segala rupa hal ka Aki Somad jeung ka sakabeh sesepuh lemur Cikarancang. Salila urang neangan cucuk lanak bodas, kuring yakin Aki Somad bakal bisa ngajaga lemur Cikarancang tina gangguan para siluman. Sarta isukan, Mang Haris kudu datang di ka dieu, sarta saterusna urang init babarengan ka nagara lanak jeung kuring. Tapi cukup Mang Haris we sorangan, teu kudu bawa batur. Sakitu garapeun Mang Haris teh ayeuna. Kumaha kira-kirana sanggup Mang Haris? Cek Mang Itok sedot ngenyot di ududna jiga nu kacida nikmatna. Gancang ku Mang Haris dijawab kiat pisan. Aduh, sagala rupi cariosan Mang Itok kusim kuring kahartos pisan. Sarta tangtos bakal diperhatoskeun sakumaha mistina. Sareng teu hilap sim kuring atas nami sadaya urang lemur Cikarancang ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ka Mang Itok. Tah kumargi kitu rupina cekap sakieu bae heula kaprayogian sim kuring ka Mang Itok. Sarta ayeuna keneh sim kuring bade amit mungkur saja mulang heula ka Cikarancang. Cek Mang Haris saged mereskeun meresan pakaian jeung teu poho ngarampaan bedog. Ngepruk-ngeprukeun pakaian nu laksana sanes mereskeun nilepan sanes pramitra. Nya kitu we atuh nya Mang Haris. Kade ulah poho ye. Tepikeun salam hormat ti si Itok pikeun Aki Somadnya. Sajaba ti kitu kuring titip ka sakabeh nu keur katibanan kasusah
alatan siluman sangkan salabar we heula nepi ka hasil piubareunya. Ngan lamun rek balik ka Cikarancang ulah make jalan nu tadi ka cida jauhna. Teu aya dina robos tah ka belah kana kebon pinus ka belah wetan. Malah Basuri ge sok ka dinya jalanna teh lamun rek ka dieu teh. Jadi Mang Haris moal lila teuing di perjalanan. Baraha kukuring didoakeun sangat selamat. Cek Mang Itok bari nampanan leungeun Mang Haris nu harita nyolongkrong ngajak sasalaman. Geus pamitan mabral Mang Haris jeung si Otong. Harinit ninggalkeun eta imah Mang Itok. Ninggalkeun lemur Cihanjuang. Lalempangna semurusuh lantaran harita teh panon poe geus ampir tunggang gunung. Sedengkeun ka lemur Cikarancang lumayan rada jauh jeung kudu ngaliwatan leuweung. Mang Haris jeung si Otong lumakuna bari dijajabkeun ku sora tongeret nu reang patemalan, sora angin pagunungan nu ngahiuk nebak dangdaunan, meniting keresek jeung seah, angin ting saleor ngilu ngajajabkeun ka Mang Haris jeung si Otong nu rek baralik ka lemurna. Saditinggalkeun ku Mang Haris para mitra jeung si Otong. Mang Itok sajongjongan mangahuleng bae mikiran nu bieu diobrolkeun. Tapi barang manehna ingat kana batu jimat silangir emas nyeh seuri sorangan kawas nu kurang jejeg. Bilani rada kaget nempo kelakuan salakina. Pok Bilani nanya ka salakina bari nepak kana tuurna. Kang Itok, kunaon bat sarangah serenge sorangan? Eling henteu Kang Itok teh. Ari tadi jiga nu bingung ayeuna seuri sorangan kawas nu teu waras we. Kawas jelema kurang sasenok we. Cek Bilani bari pindah diukna ka deukeut babarung, Bang Barung. Ari Mang Itok ditanya kalah kabeuki kanceuh seurina. Malah tungtungna mending ngabarakata kawas nu manggih kabunga. Lani. Kami teh lain teu eling euy. Tapi teu kuat nahan pisieurieun. Ari ras inget kana lalampahan si Haris jeung si Otong nu bieu nganjang ka urang. Manehna nutur-nuturkeun kami jauh keneh. Tapi lah nyaeta tu panjang lalakonna teh. Lamun can dicaritakeun kabeh maneh teh moal ngarti deuleu Lani. Cek Mang Itok bari gap kana wadah cai terus nginum nepi ka ngalaklek. Harna kumaha kitu lalakonna teh Kang Itok? Cik atuh sakalian ngadongeng atuh Kang Itok, hitung-hitung ngahibur we ka kuring nu tas ditinggalkeun lila. Pepeulihkeun oleh-oleh anu aneh teu mawa. Tu dongeng-dongeng ka dinya. Cek Bilani bari neuteup ka Mang Itok. Heug, ku kami rek dicaritakeun kabeh. Tapi pangnyakodkeun hubar pageul heula yeuh. Jawab nira rengkeung kieu aduh. Mineng ting tarung kami tak yakin ubar henteu teh. Aya saeutik deui asana mah. Ke urang cokot teh lasa kedeungnya. Lamun teu beak mah aya keneh meureun. Jawab Bilani bari kojengkang asup ka kamarna. Teu lila geus kaluar bari mawa ubar paranti nyageurkeun nyeri awak. Lulur teh para mitra. Atuh harita ge ku beras kencur teh. Lulur teh. Mang Itok di nampanan eta ubar bari nyarita. Tah geuning aya keneh. Sok dengekeun ye kumaneh ye Lani. Bari ngubaran awak kami rek nyaritakeun lalakon nu kaalaman ku kami salira lunta ka Gunung Galitri. Anu kapanggih ku kami teh ngan tarung jeung tarung we salilana. Daeuh beakna tarung teh. Malah ampir teh unggal tempat kami manggih musuh ari lalakonna kieu geura Lani ye. Cek Mang Itok bari darak-dak nyaritakeun pangalaman ti mimitit tarung atepung jeung Kiburaho. Tug nepi ka harita sakabeh nu karanapan taya nu kaliwat estu imut nepi ka bubuk-bubuk leutikna. Keur mah resep ngawadul Mang Itok teh katurug-turug aya picaritaeun. Tu puguh we mending ngadaling deut. Dina nyaritana teh teu beda jeung dalang pantun beton anu keur manggung. Malah dina nyaritakeun jadi langir mah bari pepeta sagala rupa. Puguh we si kulup anu keur sare dina lahunanana jadi kahudangkeun. Sanggeus tamat nyaritakeun nu kaalaman terus Mang Itok mungkas caritana. Sakitu euy lalakon teh Lani nu karanapan nepi ka poe ieu teh. Sigana bae ti mimiti poe isukan mah kami teh bakal manggih deui pangalaman nu aheng ye. Pangalaman anyar lantaran tetela gara-gara ngala peusing jeung lanak jadi matak panjang carita ye. Ngarti maneh henteu Lani? Kitu nya. Nya kaharti ari kitu mah atuh carana. Paingan Kang Itok cengar-cengir sorangan kawas nu kurang saeunan. Tapi ari nasi Basuri kumaha tah? Na bakal tarung deui jeung Kang Itok atawa moal? Cek Bilani bari neuteup ka salakina. Cigana bae ku Bilani can kahartieun perkara Basuri. Padahal tadi geus dicaritakeun ku Mang Haris. Atuh pok Mang Itok ngajawab. Carita pertanyaan ti Bilani teh.
Hari maneh mah belet pisan hirup teh. Nurutkeun caritaan Mang Haris tadi, cenah Basuri teh geus teu meunang balik deui ka alam manusia. Eta teh ngandung harti yen Basuri geus paeh alias moal kumelendang deui di alam rame. Tapi sok sanajan kitu lain hartina urang geus bebas tina ancaman Basuri. Lantaran si Raja Siluman Buta Hejo masih kene ngakalakeun ka kami. Tetapi urang teh can bisa tibras hare lamun kieu mah. Malah leuwih bangga ayeuna mah. Ai baheula manghareupan Basuri anu puguh jeung kringna, puguh janggelekna, ayeuna mah nu dihareupan ku kami teh Siluman Buta Hejo. Tah kitu nu matak oge. Jadi mun dipikir-pikir mah leuwih bangga ayeuna tibatan baheula, cek Mang Itok bari ngahulang sakedeung sabada nyarita. Ngadenge caritaan salakina, Bilani nyarita deui. Ai heueuhnya, duh. Tapi ai perkara cucuk lanak bodas kumaha teh Kang Itok narek dipasrahkeun ka urang Cikarancang atawa moal. Lantaran lamun terus dibikeun cilaka urang teh meureun. Kumaha lamun Kang Itok pae rek saha nu ngurusi kulup? Cek Bilani rada cuma 5 lantaran geus kagamar rapi balukareunana. Lamun ditinggalkeun maot kudu jadi salakina. Tapi ngadenge caritaan Bilani kitu teh, Mang Itok kalah cakakak seuri jiga semu bunga. Lantaran soal paeh teh geus teu jadi pikiran pikeun Mang Itok mah. Teu lila nyarita deui. Lani. Nah, maneh teh kudu sieun ku pae. Yeuh Lani, perkara pae sanajan teu dihakan ku Buta Hejo ge tang tu bakal kaalaman ku urang. Malah lamun kami paeh alatan mikeun cucuk lanak bodas ka urang Cikarancang, bangke kami bakal jadi tanah yen nyawa kami dikorbankeun demi kaselamatan ratusan jalma nu nyawana diancam ku panyakit alatan katelengesan siluman. Artina kami teh teu paeh konyo, tapi paeh demi ngabela sasama manusia. Jadi leuwih mulia, leuwih hade pikeun kami. Jadi leuwih hade pikeun paeh, leuwih hade paeh kami sorangan jeung tibatan ratusan jalma jadi korban. Da ina perkara anaknya tanah si Kuluk. Teu kudu jadi pikiran soal sakitu mah. Lantaran cek rarasaan kami lamun bapana migawe kahadean tangtu anakna ge moal sangsara hirupna sanajan bapana geus pae. Ari sabab sanajan teu ngilu ngurus ge sakurang-kurangna moal anu nyisi kudi. Malah teu mustahil lamun pada mikanyaah lantaran ingeteun kana kahadean bapana. Tak kitu cek pamikir kami mah. Cek Mang Itok bari mencerong laleb pisan ka Bilani nu keur ngabandungan caritaan salakina. Sanggeus ngahulang sakedeung pok Bilani nyarita. Heueuh kajeun lah. Kumaha Kang Itok ge soal eta mah. Lantaran tangtu kuring moal bisa itu ieu. Lamun kabeneran manggih kabungahan paling-paling bisa seuri. Lamun parang manggih kasusah jeung kasedih paling-paling ceuri. Tapi sok sanajan kitu kuring mah teu boleh ngadoakeun sangkan Kang Itok berkah salamet. Sarta bisa ngurus jeung bisa ngapi ngajaring ke anak pamajikan. Cek Bilani bari panon mencerong kanu jauh jiga nu malaweung sarta tetempoan asa kosong molongpong. Alam dunya karasana asa lobong. Oh, nya kitu. Wayahna we ayeuna mah urang teh kudu narima kana sagala rupa nu bakal tumiba. Lantaran lalampahan urang teh geus dimimitian ku tarung jeung bangsa siluman. Nu geus tangtu hiji waktu kami bakal manggih jalan nu mawa kana ajal alatan tarung. Sakumaha ceuk babasaan kolot baheula, lamun hiji jalma sapopoena ngome bedog tangtu picilakaeun teh lolobana bakal datang tina bedog. Lamun jalma pagawean sapopoena hirup jeung mobil tangtu pibahayaeun lolobana bakal datang tina mobil. Lamun jalma pagawean ngalabatu geus tangtu picilakaeun lolobana tina batu. Kitu deui kami terus-terusan tarung ngalawan bangsa siluman, geus tangtu kacilakaan kami teh lolobana bakal datang ti bangsa siluman. Tapi nya mudah-mudahan we aya hiji jalan nu bakal nyalametkeun kami tina bahaya nu bakal datang, terutama bahaya-bahaya ti para siluman. Geus ulah ngobrolkeun perkara paeh jeung siluman mah, jeung perkara siluman mending urang nyaritakeun nu sejen ari si babah kunsiong aya keneh nganterkeun duit ladang wae teh. Cek Mang Itok mengkolkeun obrolan kana perkara nu sejen. Atuh pok Bilani ngajawab, aya kahalanganana. Tapi lain babah anu ka dieu mah, manehna teh bujangna nu bareto nyokot we teh ka dieu. Jawab Bilani bari neuteup ka Mang Itok. Oh, syukur eta tapi aya beja naon cenah ti si babah teh.
lantaran biasana sok talatah ka bujangna sugana pesen deui hoe puguh aya macenangan sakali ieu mah rada aneh talatahna teh kieu cek bujang babah teh lamun urang hayang ngomian imah datang we ka cenah ka si babah segala rupa pangabutuh bakal dicumponan ku si babah asal urang kudu bisa nyumponan pangabutuh manehanana kitu cek bujangna si babah teh Kang Itok naon cenah pangabutuh manehna teh cek Mang Itok penasaran heueuh nya biasa we kawasasari si babah kunciong teh ngabutuhkeun hoe nu kacida lobana lantaran pesanan barang-barang tina hoe murudul cenah unggal poe sedang bahan kurang tah kulantaran kitu lamun urang boga niat rek ngomian imah teu kudu susah asal sanggup ngayakeun hoe unggal poe kitu cek bujang si babah teh cek Bilani nerangkeun deui caritaan bujang babah kunciong teu kira-kira Mang Itok bunga ngadenge caritaan Bilani ku Mang Itok geus kasawang ti anggana bakal aya hiji jalma nu rek mantuan ka manehna pok Mang Itok nyarita bangun kacida atohna teh sangga teh nyalani urang teh bakal aya jalan pikeun ngarobah nasib tawaran si babah bandar hoe kacida hadena sarta ieu hal teh hiji kasempatan pikeun ngalaksanakeun kahayang urang isuk pageto tangtu si babah bakal ditupungan ku kami sarta rek disanggupan tawaran ti manehna lah soal wae mah wah perkara gampang cek Mang Itok bari edeg-edegan semunu gumbira atuh kitu deui Bilani kacida ngarasa bungahna ari ngadenge salakina aya kasanggup mah Bilani geus heubeul boga kahayang kawas batur da puguh era minangka semahan ari imah rabet teu lila pok Bilani nyarita minangka nyaluyuan kana paniatan Mang Itok ari nu dimaksud sangkan salakina leuwih sumanget dina patekadanana heueuh syukur lamun Kang Itok boga niat kitu mah lantaran kuring ge nya kitu pisan kahayang teh Kang Itok tapi teu wani wakca balaka ka Kang Itok da puguh kuring oge nyaho Kang Itok teh keuripu ari ayeuna boga niat kitu duh meni bungah taya papadana kuring teh dirbobok manggi gorowong gitu karek ngadengena oge komo lamun geus kalaksanakeun meureun urang teh atuh puguh we da kami ge ari kahayang mah aya tapi ayeuna mah teu kudu salempang lah lantaran geus aya nu ngajak gawe babarengan nu tangtu bakal nguntungkeun ka urang sabab aringan sakadar han ngalah hoe mah teu ieu berat keur kami mah kitu deui keur si babah bakal ngajadikeun hiji kauntungan lantaran barang-barang nu dijieun tina hoe teh kacida payuna geus tong kapapanjangan ngobrolkeun kitu kami geus lapar ye lan ieu geus boga sangu acan geus kiatu urang sadiakeun nya jawab Bilani bari terus ngojengkang ka dapur tuluy sasadiaan keur nyuguhan ka salakina nu tita tadi kalah diajak ngobrol atuh geus kitu mah brak dalahar ngariung sakulawarga bangun nikmat pisan kacaturkeun para mitra isukna sang Batara Surya geus molotot ti beulah wetan hayam geus tinggarapak silih udag jeung pada baturna di buruan manuk cangkurileung jeung saeran meni recet di sarada di luhureun tangkal kai jalma urang lemur Cihanjuang geus arinit ka tempat pagaweanana teu lila buru-dul ti belah wetan aya nu daratang meni ngaleut ngabanalit ngemat-ngemat nyatang pindang barang geus deukeut breh teh katempo jelas pisan aleutan nu dipingpin ku Mang Haris horeng eta jalma-jalma urang lemur Cikarancang nu ngahaja daratang rek nganyang ka Mang Itok nu leumpang pangheulana Mang Haris digeneng ku si Sarim jeung si Otong terus ditema kudu nanggung dingkul di eusi ku rupa-rupa kadaharan tuluy dituturkeun deui kudu naranggung suluh jeung nunungtun doma malah anu nungtun hayam jago segala rupa kaayaan teu beda jeung rek seserahan di aleutan tukang mani ngabarekuk nu nanggung pare jeung nanggung cau teu lias rog eta aleutan teh nepi ka hareupeun imah Mang Itok kabeneran harita Mang Itok keur ngajentul dina golodog bari moyan barang red kanu daratang kebeg Mang Itok ngarenyag bakatku kaget teu lila pok Mang Haris uluk salam pangapunten Mang Itok kumaha daramang salira cek Mang Haris sabari nyolongkrong ngajak sasalaman ka Mang Itok gap ku Mang Itok ditampanan bari nyarita oh Mang Haris aduh panges da kuring mah teu gering dina langit ieu mah tapi Mang Haris sabari angkat ka mana ieu teh mending alet serang segala dicanak ieu teh cek Mang Itok bari coloho kieu ieu Mang Itok
Sadayana nu sami hadir di dieu teh teu aya sanes kajabi ti warga kampung Cikarancang. Dupi nu disejak maksad para ngiring ngajajabkeun ka sim kuring nu bade mios ka nagara lanak, sakitu pamaksadan teh Mang Itok. Uluh. Nah, tohaga teuing kitu teh. Apaan cik kuring ge kamari ulah mau batur Mang Haris teh. Ayeuna kalarek ngaleut kieu. Jeung eta babawaan keur naon eta teh Mang Haris? Cik Mang Itok rarat reret kana babawaan Mang Haris sapara kanca. Nu harita bayatak di buruan meningali deg, Mang Haris pok ngajawab. Suh, kita minangka kagagelan di sadayana sunti warga kampung Cikarancang. Nu ngaraos bingah ku ayana kasayan manah Mang Itok. Atur lumayan sun mugi katampi. Saurna teh itang-itang tilam sono ti urang Cikarancang. Cek Mang Haris ngareret kana barang nu ngalideg di buruan imah Mang Itok. Puguh Mang Itok meuni colohok ngadenge caritaan Mang Haris. Tapi teu lila pok nyarita deui. Jadi jalma nu sakilobana teh rek milu ka nagara lanaknya. Kumaha di Mang Haris teh teu kadenge papatah kuring kamari. Apaan cek kuring ge cukup Mang Haris wungkul sorangan. Cek Mang Itok malikan deui pertanyaan anu ti heula. Da puguh Mang Haris can dijawab. Gancang ku Mang Haris dijawab, bari dodongkoan lantaran sieun Mang Itok ngambek. Sanes kitu maksad rencangan sim kuring teh Mang Itok. Dupi nu bade kaditu mah ka nagara lanak nu mios mah mung sim kuring wungkul. Ari nu sanesna maksad teh mung bade ka dieu teh bade nganteur sakantenan ngajajabkeun ieu cacanakan kitu maksad teh. Cek Mang Haris sabari nunjuk kana barang-barang nu ngabarak meuni bayatak. Oh. Syukur ari kitu mah tuh. Tapi wayahna we kuring teu bisa ngaku ieu nya. Lantaran imahna ge leutik keneh jadi lamun diasupkeun ka imah kabeh teh da moal mahi. Kulantaran kitu kapaksa we atuh pasukan teh sina barisa di buruannya. Ceuk Mang Itok bari maledogkeun paneuteub ka sakabeh nu hadir. Ngadenge kitu Mang Itok ngomong Mang Haris teh ngan batin nyerengeh para mitra sadaya. Malah sarerea pangiring sarua pating serengeh malah bari cari ngogo di buruan. Sanggeus cari ngogo mah para mitra sadaya, atuh harita Mang Haris pok nyarita deui. Hatur nuhun katampi pisan sakige Mang Itok. Margi nu diperyogikeun ku sim kuring sapara kanca, kasayan nu kagungan bumina. Sajabri ti kitu nu diharapkeun ku sim kuring sapara kanca, sanes panghormatan, nanging nu diharapkeun teh bantuan supados urang lemur Cikarancang enggal kajait tina jurang katunggaraan. Tah kitu nu diantos-antos teh Mang Itok. Cek Mang Haris nyaritana sopan pisan malah bari dodongkoan bakat ku hayang hormat. Syukur atuh syukur euy lah. Tayna kieu we atuh nya. Ieu barang-barang bangsa hayam jeung domba kadapurkeun. Ari bangsa dahareun jeung pare asupkeun ka imah. Suruh makeun antep di dinya lah moal lain wani nyokot ieu. Ari Mang Haris geura sadia tanaga lantaran sakedeung deui urang indit ka nagara lanak. Pek daguan heula kuring rek ngaganti pakeannya. Cek dangdan heula. Cek Mang Itok balik kalacat unggah ka imah teu ngadaguan jawaban ti Mang Haris. Maksudna rek disalin pakaian ku paranti nyaba. Ari Mang Haris cuh-cih ngatur pangiringna, sangkan mereskeun sakabeh barang supaya ulah pabayatak di buruan imah. Teu lila kurunyung aya hiji awewe nu kakara datang ti cai, bari ngagandong budak koreng teh bilani nu ngagandong si kulu. Barang nempo ka imah loba jelema meuni ngarenjag satakar kebak. Lempang teu lempangna eureun heula terus asup ka imah. Gabe colohok bengong bari ngajanteng di buruan, nempukeun jalma nu pabaliut ngabereskeun sagala rupa barang nu dibawa ti Cikarancang. Telila torojol Mang Itok kaluar ti jero imah, bari saged meunang dangdan rapih pisan. Barang ret ka pamajikanana nu keur ngahuleng, pok Mang Itok nyarita. Lani, kalah ka ngahuleng maneh mah atuh. Itu geura bereskeun rezeki urang, kami rek indit nepungan ki juralit ya. Cek Mang Itok bari jerut turun tina golodog. Bilani pok nyarita. Har, apan can dahar Kang Itok? Engke we heula atuh jeung deui ari ieu barang teh ti mana meuni sagala aya. Jawab Bilani angger ngajanteng di buruan sabab can ngarti. Kembalilah dahar engke we da geus ngadahar beuleum ketan sagede peureub. Coba ti kitu kami moal lila ieu indi teh. Lantaran barang nu diteangan kudu buru-buru beunang ya. Perkara rezeki ulah wakan nanyakeun ayeuna mah lantaran eueuh waktu keur ngobrol. Pokona mah tarima we heula.
rek dipasak-pasak rek diurus-urus eta rezeki urang kabeh. Hayu Mang Haris ini tah cek Mang Itok bari ngarewet ka Mang Haris. Obah ngiringan si Mang Itok. Batur-batur nama baralik deui ka Cikarancangnya. Tungguan kedatangan kuring jeung Mang Itok nu bakal mawa piubaran lemur urang. Cek Mang Haris bari ngacungkeun leungeun teu lila breng bareng dijawab ku sarerea ngamangakeun cenah mani reang. Geus kitu mah bring urang Cikarancang baralik deui ka lemur meningaleut. Ari Mang Itok jeung Mang Haris arinit ka beulah kulon ngajugjug nagara Lanak. Nu tinggalan karibilani wungkul nu masih keneh ngajanteng di buru imah. Tatangga-tatangana nu kabeneran nyaksian kana kajadian bieu ngan saukur bisa ting polohok bari nangkep harigu sedang hayam meni rame silih udag parebut bubuk pare anu ngayang di buruan. Kacaturkeun para mitra. Mang Itok jeung Mang Haris laleumpangna beuki lila beuki jauh ti lemur Cihanjuang. Panon poe geus sarua beuki lila teh beuki luhur malah cahayana ge beuki karasa panas. Jalan nu disorang ku Mang Itok jeung Mang Haris mimitina mah datar jeung caraang, tapi lila-lila mah jadi nanyak jeung rembat ku areuy saliara jeung jukut riut. Malah teu lila duanana terpi ka leuweung tutupan. Tapi ari ka gunung nu dituju mah masih keneh jauh pisan. Bari ngabang berangkeun ka capek jeung ngarah ti titiiseun, pok Mang Itok nanya ka Mang Haris. Mang Haris, kumaha aya nu garering teh? Nah aya parobahan atawa henteu? Jeung sabaraha urang kira-kira nu katarajang gering teh? Cek Mang Itok mimiti meupeuskeun kaayaan nu sepi jempling. Teu lila pok Mang Haris ngajawab. Kumawi anger we kaayana teh Mang Itok. Samalih mah katingalina janten langkung repot ti waktos ngawitan. Margi ampir rata-rata sadayana nu katerap teh kulitna janten lede. Rupina bakat ku hayoh digaroan we salamina. Da teh lirena atuh gagarona teh. Nanging ari bahamna mah sami sadayana ge. Tinggarerung we munut hulung bari ngabangingik narangis pikawatireun. Dugi kala selesai nangisna teh. Nanging nya kitu upami disaketan ku ibu ramana kalah kajekok ngajajak keplok nyabok atuh ngorowot malah anu nyiduhan segala rupi. Eta rata-rata sadayana kitu. Rupi jumlah nu katerap mah teu acan aya anu leukeun ngetang nanging nu jelas ampir nu gaduh murang kalih kabeh kabagean tah kitu kaayaan di Cikarancang teh Mang Itok. Waduh. Teteh lama tak kuatir amun kitu mah atuh nya. Hari siji jarang keneng kumaha tah? Aya datang deui tah henteu? Cek Mang Itok nanya ka Mang Haris. Wakasna saya para mitra.